Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saniskara nu aya di langit jeung saniskara nu aya di bumi maha sucikeun ka Allah. Kagungan anjeunna sakabeh karajaan jeung kagungan anjeunna sagala puji, sarta anjeunna maha kawasa kana sagala perkara. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir. Nya anjeunna nu ngayugakeun maraneh, nya diantara maraneh aya nu kalupur jeung diantara maraneh aya nu ariman, sarta Allah ningali kana saniskara anu ku maranehna diamalkeun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Anjeunna ngayugakeun langit katut bumi kalawan hak, jeung anjeunna geus maparin rupa maraneh, sarta anjeunna geus ngahade-hade rupa maraneh, sarta nya ka anjeunna geusan mulang. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wallahu alimun bidzatis sudur. Anjeunna uninga kana saniskara nu aya di langit jeung saniskara nu aya di bumi, sarta anjeunna uninga kana saniskara anu ku maraneh dirasiahkeun jeung saniskara anu ku maraneh ditembrakeun, jeung Allah uninga kana eusining hate. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Naha can kawartikeun ka maraneh hal jalma-jalma baheula anu kalupur, maranehna ngarasakeun akibat tina lampahna jeung pikeun maranehna siksaan nu peurih. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allahu wallahu ghaniyyun hamid. Eta Teh kulantaran rasul-rasul maranehna kungsi daratang ka maranehna kalawan mawa katerangan-katerangan, tapi maranehna nyarita naha manusia teh bisa mere hidayah ka kaula sadarea tuluy maranehna kalupur turta ngabalieur, padahal Allah hanteu butuh ku maranehna lantaran Allah maha beunghar maha pinunjul. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Jalma-jalma anu kalupur teh nyangka yen maranehna moal dihudangkeun. Pok caritakeun lain kitu, demi pangeran kaula saestuna arandika bakal dihudangkeun, tuluy bakal diwawarkeun ka arandika saniskara anu ku arandika geus dilampahkeun, jeung perkara kitu teh gampang mungguhing Allah. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Ku kituna masing ariman ka Allah katut ka rasulna
jeung kana cahya Quran anu ku kami diturunkeun, jeung Allah uninga kana saniskara anu ku maraneh dilampahkeun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Sing ingat nalika anjeunna ngumpulkeun maraneh dina poean dikumpulkeun, eta teh poean ditembrakeunana ti budaya, jeung sing saha anu iman ka Allah turta ngalampahkeun amal soleh tan wande anjeunna mupus kajahatanana ti maranehna, sarta anjeunna bakal ngasupkeun maranehna kana sawarga-sawarga anu dihandapna curcor walungan. Maranehna bakal langgeng di dinyana salawasna, eta teh kaunggulan nu gede. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Jeung jalma-jalma anu kalupur turta ngabarohongkeun ayat-ayat kami, maranehna mah ahli neraka, maranehna langgeng di dinyana, sarta kacida gorengna eta tempat pangbalikan teh. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah teh moal tumiba salian ti kalawan widi Allah, jeung sing saha anu iman ka Allah tan wande anjeunna maparin pituduh kana hatena, karana Allah teh maha uninga kana sagala perkara. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Jeung masing taroat ka Allah sarta masing taroat ka Rasul, tapi upama maraneh ngabalieur hanteu aya deui kawajiban Rasul kami salian ti mangnepikeun nu tetelah. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah taya deui pangeran anging anjeunna, jeung nya ka Allah kuduna mukminin tarawakal. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ye jalma-jalma anu ariman, saestuna di antara pamajikan-pamajikan maraneh jeung anak-anak maraneh teh musuh pikeun maraneh, ku kituna maraneh kudu waspada ka maranehna, jeung upama maraneh mere maaf jeung maraneh ngalubarkeun sarta ngahampura, nya saestuna Allah teh maha jembar pangahampura, maha mikaasih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Saestuna tayalian harta banda jeung anak-anak maraneh teh cocoba, jeung Allah di anjeunna aya ganjaran anu gede. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kituna masing tarakwa ka Allah sabisa-bisa maraneh,
jeung regepkeun sarta masing taroat jeung gera dermakeun harta pikeun kahadean diri maraneh lantaran sing saha anu luput tina kakoretan dirina nya maranehna teh jalma-jalma anu pinanggih kabagjaan. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Upama maraneh ngahutangkeun ka Allah pihutang anu hade tan wande anjeunna maparin ganjaran nu manglipat-lipat ka maraneh lantaran Allah teh nu maha syukur nu maha halim. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Nu uninga kana perkara goib jeung nu nemrak nu maha gagah nu maha wijaksana.